Harapan gitu banyak negara aing. Sugan terek kumanehna. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teunggulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta nu panjang irungna tu isu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae teh loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna olah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana mun ka batur sia mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh mah nyaan euy ah aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa jadi barat tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja
kilat beraja cetek panca beraja kilat bajra adalah nya aja teh rasakeun sak belajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta jian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang aya deui teh panca beraja nya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah sing tiga dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nya anjeun oge geuning kilat bajra deulekeun aing ka bejiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus usah dah ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing nya cing aya nyaho kilat bajra panca beraja lamun sampean bener sakti mandraguna yeah. Cing urang make tanaga jero baju sanajan ti kaangangan ieu bakal karasa kasampean coba kilat bajra ya waduh iya lain jelema samanea ibu dah duh aya karasana lumayan cing sampean panca beraja sok whatsapp duh karasa kilat bajra haket telera haningali kaget telera haningali kaget tak kiri-kiri lagi tenera ya haningali ya aya deui jelema nu datang teh budak di mana tah? Hot, dia. Maju. Saulanun wa. Cicing dia cicing. Sauran tuh. Belum. Kejadian naon dareup? Mawilan. Waduh, ulan. Gusti Prabu semah kapihatur. Aya kejadian apa? Aya kejadian naon? kuno lamat eta mah moal kaharti kasauran juragan Baladewa megancang lan aya naon aya kejadian kulan aya satria kumaha lah urang mana cenah oh urang Purwadadi lah maksudna naon maksudna naon
lah maksudna naon numawi naroskeun salira da najak kedua nuhun bojana lah kumaha cenah oh abdi pindah hareup lah pindah hareup siling hese rek mah iduh kumaha maksudna ngancam salira cenah gaduh tempat aya tempat teh kaserang ku rupa-rupa panyakit tuluy doh tah kitu aing ngomong di ieu teh soak tiasa dilanongan tapi kedah ditumalan ku Gusti Prabu Baladewa balik sia mong teh lah nu balik sia mong nuhun sabaraha urang sorangan kulan nuju di payunan ku Juragan Gatotkaca leres sakti mandraguna si hareupan kitu bejakeun kana aing sugan trek kumanehna tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu Juragan Gatotkaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun Juragan Gatotkaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan dadek mah aneh atuh ajianana teh kilat bajra saha teh itu satria ai Gatotkaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatotkaca ngalalap kana tangka kai gunana teh berebot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatotkaca teh cenah guru nama eta tah Gatotkaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepenganna cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek dek nyebut nyawa ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy layan wara deui teh nyaan euy ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadol ngadupak eta
teh jalan teh lega kajabati sia teh nyeun pasal kaing naon maksudna ngadupak kaing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura kaing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun hese dibawa jadi 500 tong hampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai dewe teh panca berajanya panca beraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan wala sing tiga dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing abdi jiga tuh walah panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja panca beraja woi panca beraja walah panca beraja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun dina taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing modar sembian Gatot Kaca naon sabenerna kaula teh diutus ku Hyang Otipati Jagatnata saha sampeyan sabenerna saha sampeyan sabenerna bisi teu apa kajadian sagara sabadara teh Baladewa geus wani-wani ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut anu jadi mamala ka darat teh dilantarankeun eta Kasep ieu ieu teh eyang cu eyang naon eyang anu manti kenali sada ngan ai make wujud monyet eyang teh sieun di udag-udag jelema da puguh monyet hampura lain dek dikukumah harek dipenta tanggung jawab anjeun cing apa yen Baladewa teh boga senjata ampuh anu teu meunang digunakeun kari-kari ku manehna dicoba-coba lulu wayahna api-api elehanna su Kasep ieu jebakan ka kaula lain eyang teh sabenerna dina zaman Ramayana baheula wayahna mana Uas Semar
Gening wayahna we wayahna api-api kabur we. Lain dek dipaehan, dek dibantun ka sawarga ku haula. Dek dipenta pertanggungjawaban. Tapi ulah diomongkeun ka nulian. Yen Baladewa ngagunakeun senjata ngala sabab bisi ieu mah bisi perang antara negara jeung negara jadi fitnah kena. Aduh, wayahna kasep wayahna kabur. Moal di kumaha? Oi, api-api teungeul batu. Ya Allah. Obat. Baladewa nyaksian kana ieu kajadian. Wah. Banyu. Wayahna putra bade maju dina waktu ayeuna ulah bade dihalangan mangkluk mulai gitu ulah baik hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang aing bakal ngagunakeun ngala lamun kitu carana luh aya anak ujang silakan ujang ieu nu dialaku kaula teh ieu anu ngaran saha Pansasuta bener dek ngalan nyawa kaula alasan dek dipake tumal kaula lain dek dipake tumal anjeun bakal dituntut tina pagawean anjeun sorangan tuntut naon aing janji naon anjeun ti dewa baheula kana eta senjata ngala amanat naon waktu dibikeun eta pusaka kapan sidik ulah wani-wani ngagunakeun ieu ai lain ka Candir Bangban mah ai lain menang kararapat anu luar biasa mah di mana lumpat teu menang lumpat eleh teu menang eleh kakaragunakeun ge urusan negara jeung negara kunaon ku anjeun wani-wani digunakeun nepi ka mamalana ribuan malahan ratusan jelema ribu anu korban ayana kejadian anjeun coba-coba nyahoti mana aing saksi naga baruna tubat ampun dek lumpat ke mana lajeng ieu sinatria ngagibeukeun dirina nyaeta leungit ieu wujud satria jadi anoman perbansana putra lompat ke mana sia kelenci manusia gede gitu lo aduh lo monyet bisa ngomong lo nah monyet ulah bisa ngomong sarua dah monyet ke jelema mau jauh siapa kayak gitu cing apal keneh ka kaula la ilaha illallah tobat di mana wae eta tuh apal ka kaula heuh saha cing ulu nah geuning ieu anoman hirup kene disangka geus jadi tangkorak gitu. Walah, oman. Masih kene dagang baso. Situ. Ieu teh naonan? Haling. Maneh moal nyaho rahasiana. Sabab maneh moal bisa ngajaga bibir. Aing dek ngagunakeun Aji Tiwikrama Baladewa sanajan 1000 kali lengkah manehna atau 1000 lengkah manehna ngan ukur salengkaheun aing. Dicomot ku aing dek dikeupul dek dibawa ka sawarga lain dia pake tumbal pokona mah Baladewa dek dicokos senjatana sabab yakin bakal ngancurkeun dunya lamun kitu cenah teuing teh nyaho kana urusan politik nya mung moal kade kuring mah ulah dibawa kana politik sieun jadi korban politik nya peke urusan di dinya teh mah
Baladewa dicekal ku leungeun Anoman anu palih katuhu. Tobat ampun Anoman. Naon? Ampun. Naga baruna Raja Laut geus laporan ka aing sabab aya zat uranium anu dina waktu ngabeledug da eta tempat. Nganung harti eta zat teh ti mana datangna lamun lain tina senjata nenggala. Bener pisan nyoba-nyobanya. Rumasa Anoman, rumasa anu tah aing geus rumah sakit itu mah dek rumasa dek henteu anjeun bakal dipayunkeun atanapi dijonghokeun ka Gusti Otipati Jagatnata Raja Sawarga buat Anoman. Kangjeng Rama nyangakeun ieu sakitan nah bari dicanak senjatana kangge sementawis pikeun hukuman Baladewa. Syukur anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kajadian teh teu kana politik teu apa boh urusan internasional nasional. Ngan aing nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur nambah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung henteu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunya. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah bakal digugu ku anak buah. Yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui. Nu mata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmati mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nyana lain cek laina ya nu mawi di dieu ila lampahan teh kumaha geletuk batuna gejebur caina Baladewa tangtuna oge meureun bakal menang sanksi bakal menang hukuman ti dewa kulantaran ngalanggar kana sumpahna yen eta senjata kudu dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana Balarea. Keun eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyata gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh. Kade cing hati-hati anu sok kecuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat
Dirgahayu Kota Subang anu ka-60 tikawit Bapak Bupati dugi kasadayana kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju kuayana gotong royong babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan margi sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen tina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka mudah-mudahan mulus rahayu gembleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cak